Mana si Icih teh? Cih! Icih! Naon sih goroan wae? Dirasa. Aduh. Naon? Saya mana neta? Mau kopi? Ya Icih. Aisyah mau kopi doang. Oh nyarek beli gorengan agak duit nah. Aing teh bener-bener Icih. Ke aing meulina make naon? Duit. Sia mah. Lamun aing teh digawe sugan sia. Mantes sia era oge. Ke digawe ge can gaji-gaji can mere-mere duit. Sia mah. Tak salah kita. Ya. Aing teh, iya teh, kayaknya panen. Aing kan melak cengek ya, tempat gue melak cengek tuh si Adel melak-melakin lagi. Iraha men panen age, cengek mah Aisyah teh nyangu. Henteu nyangu, eueuh beas eueuh naon, eueuh duit, eueuh beas. Nyangu make naon Aduh. Yo, Bang. Si Adel datang surat itu di sekolahan. Setara sekolah. Masalah naon? Eta surat isina. Si Adel tara sekolah. Da eueuh bekel geus tara mangkat sekolah. Henteu aing nanyakeun surat eta ku sia dibaca henteu Icih. Henteu teu dibaca. Yang teu dibaca mah keun bae, sia geuning di pikiran. Oh nya tadi talatahna ti ka kantor. Saha? Maneh tah ka kantor. Saya mah kasih Adel tanyakeun, tadi suratna ge dititipkeun. Neng, tadi heula Neng. Bapak tah. Aing aya wae. Eta bener menang surat di sekolahan. Isina naon cenah? Yo, ari ka budak teh ulah sok nyarekan wae atuh. Budak jadi boga jantung eta. Jantungan Icih lain boga jantung. Heuh jantungan. Ngomong kosong heueuh mamagaan aing. Ya, Neng. Ya, Cih. Aing lain teh hayang mangkat ka sekolahan teh. Bila aku aing teh mawa duit. Mun kudu mawa duit eta teh, aing ge nyaho can bayaran. Sia atuh neangan duit sekali-kali mah. Ari maneh Jepri? Geus titah nganjukna ka aing teh, geus titah neangan duit. Terus aing kudu kumaha deui ieu, Pak? Ya geus teh naon gunana Cih? Jadi pamajikan aing kos kieu wae mah. Ayo Neng urang balik weh, geus teu kuat lah di dieu ge lah. Urang tinggalkeun. Mikir Cih sia lain teu kuat ka aing mah. Mana teh hidang-hidang Ceh, Iceh, tadi ya. Aya naon sih nih gogoran wae? Ya, Cih, saya keluar mau arisan. Arisan naon nih? Arisan duit. Yuk, Icih menangna gede. Kira aku salaki sian teu mampu timbang 50.000 sabulan. Aing kumaha ngiluana ani kos teu nyaho si Jepri kan si Jepri tara usaha teh aing nyetorana di mana? Kira aku sian teu kaduga arisan sabulan 50.000. Ya nih kan anu nyetorana ge lain aing si Jepri. Mun siawani mah kok aing goroan si Jepri nanya. Jepri. Ya, Kang. Si Ani itu aya pe omongan cenah. Aya naon si Ani sih? Bro. Ya, kadi sia ngobrol jeung aing nya ieu. Kadenge aing mah di dieu ge sok sia naon? Sia rek ngilu arisan moal. Menangna gede. 5 juta. Sabulanna bara duit? 50. Sia geus ngomong kan jeung si Icih? Enggak, cek si Icih kasih Jepri. Ya nih. Si Jawa langsung ngajak-ngajak ku si Icih. Nya ari si Icih bising hayangeun, aing mah ngajakan soten. Kalau bakene meureun sia teh ulah ngajakan si Icih sakit jelema teh lo bakene. Itu. Balik si Ani. Tah, balik sia ngajakan teh. Aing geus sia naon nih ngaudangkeun macan keur aing pingsan sia. Aing hampura we Cis, sugan teh tok kitu aing balik sieun aing.
para